Astagfirullahaladzim, teu salah ya teh awewe ngome pacul. Hari geus Uti uing teh itu boga jahe pelakeun nyata. Namun nitah atuh kalalaki meni kacida ari ibi. Heuh nyata Uti teu boga duit ibi teh. Astagfirullahaladzim, meni balangsak teh beakeun ku sorangan nya ieu mah. Heeh, dan nitah batur teh kudu diburuhan atuh. Nya heueuh atuh nu gratis zaman kiwari mah tanaga. Heeh, matak dikeureuyeun we kan bae capek. Na teu era ngeureuyeun pigaweun ku awewe. Nah make kudu era Uti. Nya era ya temun kan anak abi mah teh hayang cebrik ting kudu ngulang-ulang pacul kitu. Aduh. Komo kasorot we ku kamera geus eueuh we harga diri teh. Heuh ayeuna atuh da si ayah ripuheun ning Uti mentak dikeureuyeun we da karunya. Bae atuh da paragina ai lalaki mah kuduna ripuh. Kacida ieu mah. Uti mah sok kalakeun teu ecreug aya ka ibi teh kumaha ieu teh? Ibi ripuh engke teh salaki ibi ripuh sararea an kacida aing. Nitah ibi meni kacida aing. Heuh sok atuh menta duitna Uti. Menta. Heeh aing nek muruhkeun ieu. Da uing ge menang ngala lain menang mentaan. Usaha we atuh. Kana atuh beli geurehan ting kemae we da ibi nu ripuna oge. Atuh eta meni kacida aing awewe ngome pacul meni eueuh kapantesan. Jeung di meni balangsak teh ih eta mah kacida beakeun ku sorangan. Bae lah tong garah-geureuh keun bae da rido.